Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng semping di video pengajaran materi Basa Sunda. Dina danget ieu ibu bakal medarkeun pengajaran tema opat anu ngeunaan paguneman jeung istilah kasehatan. Judulna Sehat teh penting. Ayeuna urang buka buku Rancage Diajar Basa Sunda kelas 5 kaca 42. Di kaca 42 aya paguneman. Paguneman nyaeta kagiatan ngobrol atawa ngawangkong dua arah, silih tempas atawa tanya jawab. Dalam bahasa Indonesia biasa dikenal dengan dialog yang berarti percakapan timbal balik antara dua orang atau lebih. Di buku Basa Sunda kaca 42 aya paguneman anu judulna Rahma Gering. Hayu urang regepkeun sasarengan. Galih kakara jol pisan, sakola ti iseun keneh, can loba nu datang. Ema jeung Adin keur beberes di kelas. Ema, ieu surat ti bapana Rahma. Rahma moal sakola cenah. Galih ngasongkeun surat ka Ema. Kunaon Rahma make teu sakola? Saur bapana mah Rahma teh salesma, da kamari atuh balik les kahujanan. Mangkaning beurangna di sakola tas papanasan main voli. Pirage salesma make jeung teu sakola, nyarita kituna teh Adin bari jebi. Ih ari Adin kawas teu pernah gering wae, puguh cenah salesmana teh dibarengan ku batuk ngohkoh, jaba panas nyebret deui. Uluh karunya teuing. Nya ari salesma teh irung mepeg matak eungap, komo ieu jeung batuk. Keur genggerong ateul teh jaba capek ku ngohkohna. Naonnya ari nu ngalantarankeun salesma jeung batuk? Cenah mah virus. Tapi emak urang masuk batuk teh lamun ngambung haseup atawa kebul rokok. Teu kaup ngambung haseup rokok pasti we ngohkoh batuk. Da nya atuh haseup rokok teh bisa ngalantarankeun rupa-rupa kasakit. Saperti kanker bayah jeung kanker genggerong. Aduh, Adin pinter. Ah emang mah sok ngaheureuyan. Pan aya iklanna dina TV oge eta mah. Keur kitu torojol Ika nyampeurkeun bari ngagigiwing surat. Ieu surat ti Nani kanggo kawali kelas 5B. Nah aku naon ari Nani? Gering. Ih, henteu gering Nanina mah. Ngan kudu nganterkeun mamahna nu kasawa tipes ka dokter. Ari kasakit tipes teh kasakit dina lambung. Lain, kasakit tipes mah kasakit dina peujit. Ari mah kasakit nu ngaganggu naon? Aduh, abong calon dokter, meuni apal kana sagala kasakit. Saha nu hayang jadi dokter, abdi mah da hayang jadi bidan. Ngarah nuluykeun ka bisa nini nu jadi paraji. Cek Ika bari ngaleos muruh kelas 5B. Dina paguneman nu judulna Rahma Gering aya sababaraha istilah kasehatan. Aya ngaran-ngaran anggota badan urang, aya ngaran-ngaran kasakit, jeung istilah pikeun tanaga kasehatan. Hayu urang wincik hiji-hiji. Ngaran-ngaran kasakit. Salesma, radang selaput lendir dina liang irung anu ngalantarankeun panas tiris. Eungap, sesek, teu bisa ngambekan bener lantaran liang hawa atawa dada katindihan. Kanker, kasakit nu matak bahaya kacida, ibarat magandeuh atau benalu dina tatangkalan. Supados hideep langkung saregep, ibu bade masihan pancen. Pancen kanggo pertemuan ayeuna nyaeta ngeusian buku paket kaca 44 dugi ka 45. Latihan hiji sareng anggota badan. Upami atos rengse, hideep upload fotona di Google Classroom. Alhamdulillah pengajaran ngeunaan paguneman jeung istilah kasehatan parantos rengse. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.